Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring pun Muhammad Kusnadi dina warta basa Sunda anu bade disiarkeun. Wartos-wartos anu parenting tos sababaraha minggu kapengker wewengkon Bale Endah Kabupaten Bandung geuna ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina nyaeta mudalna cai di Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu katalungti, kurang leuwih 1.536 imah katut wangunan sakola jeung kantor-kantor pamarentahan kakeum ku cai Wahangan Citarum tea. Ieu hal ngalantarankeun cai Wahangan mudal teh salian ti gedena cai hujan oge ku ayana seserepan cai hujan nu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir. Alatan lobana runtah nu mengpetan kana kokocoran cai sarta ngabalukarkeun cai teh jadi ngayembang. Pamarentah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga, masyarakat nu aya di eta tempat teh nuduhkeun yen teu saeutik ayana korban jiwa alatan kabawa cai caah tea. Aparat pamarentah ngarasa kapanggil jiwana sarta milu ancrup ka lapangan keur merenahkeun wargana sangkan jauh tina mara bahaya ku cara ngungsikeun ka palataran anu rada anggang ka Wahangan Citarum tea. Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ahmad Heriawan katut reng-renganana sateka polah ngayakeun tarekah sangkan eta musibah teh teu tumimplik bae nyaeta ku jalan nyieun tanggul sacara babarengan di sisi Wahangan Citarum. Tapi teu saeutik warga masyarakat di sabueureun kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah anu kieu teh. Marehanana rereongan ngayakeun tarekah ngumpulkeun waragan keur sumbangkeuneun ka warga anu kakeunaan ku musibah eta. Utamana nyumbangkeun obat-obatan jeung baju-baju urut anu layak pakai sabab geus mimiti loba nu katarajang ku rupa-rupa panyakit di antarana ararateul jeung mencret. Ieu hal teh akibatna tina cai anu geus pacampur jeung kokotor tina runtah anu geus bau sarta loba ngandung bibit panyakit. Ku ayana eta hal, boh pamarentah pusat atawa daerah teu bosen-bosen meredih ka wargana sangkan bisa ngariksa jeung ngajaga lingkungan. Pamungkas, pamarentah ge teu cicingeun ningal sarta nyaksian musibah kieu teh. Atuh dipihareup musibah ieu teh bisa dijadikeun panyepret sangkan wargana sadar kana pentingna kabersihaan jeung ngajaga lingkungan tina bibit berwit jeung panyakit. Rupina mung sakitu anu kapihatur sim kuring seja amit mungkur, amit mundur, amit kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.